Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna abdi menuju aya di Kampung Pasikon, menuju meninggal ibu-ibu anu nuju marasan. Karasan di tengah aya nanti aya nu hajat biasa orang Sunda mah sok rereongan gitu. Sok rereongan saling bantu. Pun misalkan teu diajak oge sok ndoka poe. Nah, mudah-mudahan ya kurang tiasa ninggal karena pada ibu-ibu nu aya di Kampung Pasekon desa Cipanas mangga kurang tinggal ka dieu. Nuju naraon ya teh Bu? Biasa we ya nuju masak ya teh. Nuju masak kanggo naon ya teh Bu? Kanggo marhaba. Marhaba. Alhamdulillah. Oh. Jadi emang rereongannya berenya. Oh, pami aya kegiatan teh sok kieu nya Bu nya. Oh, gitu. Catering ka mana teh ya ulah ieu we ka abdi itu di atas. Oh, gitu. Ibu teh di mana? Ibu teh saha? Abi. Asli abi mah icih ya. Duka atuh da beli potongan. Muhun abi abdi mah icih gitu. Sarera. Orang Sunda mah kitu berenya. Oh, rereongan ibunya. Alhamdulillah atuh mah baraya ieu model kieu di sok rereongan. Nah, kieu. Ya cero ya. Nuju naon cero? lagi we nuju ngakate. Hotel cero sebenarnya make di luar di kumaha teh. Eta kagalingan. Terus dilunghasi. Aya cai. Kumaha jadi masakna eta teh? Saya we. Saya. Saya. Damalnya. Saya dapat. Mohon. Eta nah. Kamu ini kan balik? Kan balik ke Kita sepuh oge ada denten di sana. Kita sepuh karena sepuh lagi kencan. Jangan kemudian Kalau sepuh ada udah ya Mas. Jadi kenangnya dia gerang ada ya. Terus